mana yang pincata mau tadi? Ya sok ya cerita naon. Tak akhirnya cerita nantinya. Kan tadi kan nuju calik di anak di kursi sabari ngalamun. Caket pangku teh. Ojo-ojo aya ngotrok panto. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Tuh orang buka kan pasti. Sep. Waalaikumsalam. Orang tinggal beugeutina asa tuh wow. Tuluy orang ngaros. Sahanya ngajawab cenah Irwan cenah. Oh, Irwan. Tuluy urang eta. Tuluy eta taros bade ka saha? Bade ka Cecep cenah. Aya keperluan naon? Cenah mah eta bade mayar hutang 1 juta cenah. Teu urang ngajawab hapunten nya eta si Cecepna Karek bobo. Tuluy eta cenah terus urang nyarios. Enjing we nya ka dieuna mayar hutangna enjing we atawa iraha kitu lainna pada ngaganggu urangna cukup urang teh tuluy itu angkat cek itu teh nya 100 yos angkat we tapi sana mah pas di tengah jalan nyarios alah nyarios kasih Cecep urang enjing jeung mayar hutangna 10 tahun kepayunnya da urang ieu nuju pindah ke Kalimantan gitu. Jadi nya kitu hade teh urang biasa ngacegah itu babaturan maneh keur ngagokeun maneh. Cep. 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 Meanwhile, Eta suara HP di mana? Hah? Iya suara teh. Dulu tadi orang ngomongin saha?